Rasul dina amul hajan diisrokeun jeung dimi'rajkeun. Eta teh sebagian maknana ya hakikatna ceuk Allah abdi kami mun anjeun dicoba ku kami menang cocoba ti kami tuluy iltija ka kami ku kami diganti kahirupan nu ruksa kamari 100 tikel kuno alus mundur ngawahana kumpat lamun mundur ti jengkang kok yang mundur ngawahana lumpat. Nah gitu iltija ka Allah. Kangjeng Rasul Isra jeung Mi'raj dina amul hazan tahun bertubi-tubi kejadian baliat ka Rasulullah na tahun eta disebut lagi amul hazan. Atuh bojo Ibu Khadijah pupus dina hari itu. Sajabat coba teh datang eta keriput teh bojo nu pansolehna maot. Ribut teh besok nyarekan ge ceuring ka imah. Kumaha ieu soleh maot atuh geus. Oh. Kulantaran sobat ngeurepan katunggaraan ditaikeun ku Allah Isra jeung itu diisrokeun jeung dimi'rajkeun. Tak kitu. Tah urang ge kitu. Atuh urang ge leuleutikana mah pan di mana rek naik kelas sok ujian deui. Ya mau ujian embung ari naik hayang. Lamun lulus ujian naik derajat urang dunia akhirat. Nah gitu. Nah rek naikkeun derajat akhirat ujian dunia. Walau dipakirkeun heula 10 tahun. Tadina beungar pakir 10 tahun. Kunaon pakir naikkeun derajat akhirat itu tuh. Pan lamun naik pan dina hadis Rasul jelaskeun. Nu pakir jeung nu beungar ya. Lamun ek dibanding-banding amalna subhanallah nu fakir hiji jeung subhanallah nu beungar 1000 ditumpang ku duit 1 juta sedekah 1000 ganjaranna gede keneh nu fakir sawali. Oh pura ku mung teh fakir mun alus udah apana fakir nu teh kacumpunan kabutuh we geus eta we nu kapikirna. Padahal mah aya nu fakir kacumpunan kabutuh nu beungar teu, bener kan? Sok loba duit. Dahareun loba tapi nyeri huntu rek dahar ribu pan. Bener. Nu fakir mah teu boga beas-beas acan geus 3 kali dah kalohor. Kami toha ti tah dahar, ka guru ti tah dahar. Eta loba rezekina, madmunna loba kajen mamlukna saeutik. Aya nu mamluk gede madmunna leutik. Ripuh ngurus keur batu rungkulin keur maneh. Tapi urang hayang loba. Matak tapi we ka Allah Gusti bade seueur mangga, bade salit mangga sanggup paduan kitu. Hayang loba